Bulan. Tong ditinggal iya digaulan. Justru dulu aduh aya asep tos nonton aja gacan tuh itu tuh di payun aya tukang gorengan di urang nyimpang lawe atau urang hitung-hitung ngaganjelnya geus teu repot-repot padahal mah wios ayo asep kan tak acan mam ayo urang mam lawe wios urang ngaganjel we mangga tuh nya ayo bisa mungkin bu asep badai nya sok urang teu we ngaganjel hitung-hitung ngaganjel palasana teh aya kopi bu Tega dong. cek bios cain teh banyak bios cain teh gelas cek bios cain teh iya cair lah tuh mumpung panasnya sok enggak cair ditampi enggak itu beli badai gorengan dia asal atur nuhun tak acan atur nuhun bisa bu beli badai jangan kegedean duh saya puntennya iya mah ngaganjel lawe kewe engke di bumi nya bade mamanya atur nuhun pisan satu acana tos ngangkeun ka abdi atur nuhun sagege mugia cingka gentosan kuno langkung amin abi istri di bumi kabayatan tak acan diberesan kumaha atuh wios acan diberesan kan wios insyaallah asep wasep ke di bersihan wios asep ridho bade di tamalkeun kumaha ge ku anjeun Aku tinggi lapar. aduh karnya aduh beta kelama Kumaha. diharap ka eta ka 2 bulan nasi goreng tahu gorengan Kamari teh pan kolot urang ngirim meureun sabaraha teh 2 juta leuwih kan kamari teh ngirim teh. gorengan Mana? gorengan Gorengan dari manjang ganjel lain laparnya ananya. Apal baju urang anyar. Luar negeri. juara Jordan Mana? Gloria Suprot Orang mana, Cing? Negara mana, Cing? Parakan Muncang. Lila. Cipadung mah jauh atuh. Bener lapar urang ngopi lah. Ayaknya nomornya teh tukang gorengannya. aya Nah, alhamdulillah aya mah. dah sudah dijalmi ya Orang ngopi bala gehu. Assalamualaikum. Wah. Ini ulen. Tong dililakeun. Ngopi. Ulen yang ngeuap surabi anehnya. Raos. Sarebuan. Aduh, 1000 mah mirah 1000 tuh, Bu. Dehu. Parah. Tah. Nikmat kumanya. Bu. 1000-an. Nya, sarebuan. Juga ada bayar 30.000 kan. Nah,
Loba duit itu nama tuh. Ayo dikirim loba rating. Loba pilihan itu aduh. Boleh. Gorengan cai ya. Saatnya cainya. Angkat. Panjang. Ain, orok. Aneh ya. Ya kalau oh, ada dua kan. Biasa tuh dah di kota mah teratuang kieu meureun urang mah. Dina ayeuna meureun. Di ditu naon wae itu? Itu mah spaghetti, sayur ieu naon lodeh. Jeung pais bogo. Apa bogo? Nah, aduh. Jarang di mata tempat ini. Tadi ieu mah Kadang tidak share kena loba. Goyang kayak ku abi di borongnya. Mah ibu teh, Pak. Oh, Bang, yakin. Duh. Tahu oleh uras sirabi. Mantap ya, mantap lah. Ada lampu doang coba. Getruk atuh lampu doang cobaan mah. Panas. Duh. Ya sih mah bener pokoknya mah lah. Lagaan we mah. Kemana itu? Kumaha aya si Eta nu dagang arah. Bisa eta. eta jelema borok hulu juga mah telegan orang ya eta jelema Duh, Kumaha? Kalau gitu mah. Ya orang sasarangan we beres di situ mah. Ya. Tahu mangawal. Duh, iya. Ya, Ya mah ayeuna sepagi acan. Tebaju ti kamari anger, tebaju teu beungeut anger we. Duh. Aduh, terak batur. Duh. itu rancangan abi. Tangga tidak. Keren dia tuh. Kena beungeut 7 mulut we, maduh. Teu topi, teu baju, teu beungeut hideung we, aduh. Tong sok putih we, cicing. Itu rancangan Ya. Rencana. Tinggal ka dieu. Boga baju teu? Teu digenti-genti, ku acan mandi. Cicing. Duh, iya mah. Mandi. Teu pantes we mah diuk dianap. Teu pantes we mah diuk di lur. Sos. Teu pantes we mah diuk dianap. Cari cing di warung bergan teu pantes dianap. Mandi acan jajan beuki. Teu pantes ya. Sing mikir atos boga duit teh boga bangku. Nah geus ieu wae tingali atuh rupana. Aduh, tingali atuh rupana. Tingali baju teh baheula ieu kene carana tingali. Ieu tong ditinggal rupa. Rupa-rupana sedikit. rupawan. Tuh. Tingali. Tuh. Misa. Tin, tong sok duluan lah. Tin, punten, ngiring calik punten, aduh, cicing gedinya, geus dihanap kitu, yang diulun. Cicing, iya. Gaul teh si rumasa, setelan kieu gaul jeung hayang loba duit nih. Mikir. Cicing atuh. Cicing, tapi pilueun. Adul istighfar. Nu kieu digaulan. Tong ditinggal. Nu kieu digaulan. Justru tampilan adul diuk. Diuk itu. Ya, jelema borok hulu. Tingali atuh. Aduh, cicing Aduh, untung gaul jeung babaturan aing kitu memang rupana. Ulah kitu jabrik. Tong ditahan atuh. Pane mah ieu pantesna lain make kupluk ieu. Ada alus oge ya kuplukna. Bawa. Eta kala punten ieu. Aduh, kotor aduh. Punten. Cicing Abdul, tah punten kotor aduh. Aduh. Tinggal jelema ieu. Wae juga nu heueuh tungkul. Ih, Kieu geus goreng patut, goreng milik. Ya.
Mau bosen-bosen orang ngaledek mana ta? Iya. Usaha hirup teh mulu mah. Ayo kali. Ayo jadi tenang sudah harga lah. Anu ke padus mah di telapar. Yang udah. Oh ya, era bisa nih gitu. Sep. Hapuntennya anu tadi duaan. Terus kumaha ke Asep. Tadi oge kumaha di lapang. Asep nuju istirahat sareng adul. Gening dibudakeun sadayana rongsok mah Asep. Ayeuna mah urang ngado Asepnya. Punten sekali deui. Mun teu sawios. Nya atuh. Yap atuh ayeuna mah. Urang silih doakeun ku Asep sareng adulnya. Sing kenging hidayah duaan itu. Yuk atuh. Asep kan acan ibak. Urang ka bumi heula atuh. Ka bumi adul heula. Urang ibak heula Asep. Iya tuh Mang. Bu, sabaran Bu. Tadi kesehatan, Atos sabaran. 14. Jantan sabaran Bu. Nyata saya 14. Oh, 14 ribuan. Gitu. Inya kan atosnya tadi nanti. 15 ribuan lah tuh Bu ya. Hiji deui. Ya. Iya, tapi anggaran Ibu turun. Bang. Ayo. Set. Sana gitu. Pakai tapi di ka bumi urang lehat heula nya. Nya Asep gentos acuk heula nganggo acuk anu adul we wios. Atur nu acana. Teu kedah hatur nuhun. Abi anu punten pisan mah keur basa ieu keur basa keur SMP teu aya kanggo Asep. Ieu Asep ya. Sok Asep poe. Tuh, alhamdulillah Sep ingal aya kebon. Alhamdulillah we kanggo sadi dintennya. Nuhun. Tuh, Sep dipalih ditu tangkal sampe, dipalih ditu teh. Tangkal tahu seueur tuh, tangkal gedang aya dipalih ditu teh. Ayo, Sep tuh, itu di bumi tuh, di payun bumi tuh. Apuntennya tuh udah atuh Sepnya tuh bumi ogengan kitu. Punten pisan bios we. Orang ayeuna lamun pabalatak mah urang beresan heula nya duaan. Tuh itu kanggo suluh kanggo bilih masak bade masak naon-naon. Ieu bali dia jambu air. Ono make enjing-enjing urang kokore deula we nya. Urang ieu lah sampo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana wae jang we yakin me euy? Iya, Pak, ngayu rencangan heula duh. Sok aja ro. Ayo, Sep mangga kalah. Assalamualaikum. Duh, Pak, Assalamualaikum. Marana tuh yakin karek balik. Tah kieu Pak. Ieu teh air rencangan. Nya tadi teh uih ngawas abi teh kolam ngawas. Ngan ieu rencangan teh nuju ngayeu rongsok. Teterang abi nya kali ngelap ieu rencangan SMP. Namina teh Asep. Tapi teterang abi kumaha-kumaha ngan tadi pas ku abi ditaros-taros oh geuning pepenak pas SMP teh. Ayeuna pepenak deui alhamdulillah. Anjeunna teh bade ngendong di dieu. Kemargi anjeunna teh gaduh keluarga terus teu gaduh nanaon. Nah orang mana itu? Sep sok tepangkeun heula. Abi di Cakaresang Bapak. Jadi meureun ujang teh kali teh dek ngadon usaha meureunnya. Panggih jeung budak bapak. Sok jang dek sarare di dieu mah. Ngan sakieu tempatna. Lamun teh mah bapak boga rezeki dalahar maneh ngarilu dahar, lamun teu boga hampura. Da kayaan bapak mah kieu geuningan. Ari mararane jeung bararata top wae. Sok Mun teu sawios Bapak. Hatur nuhun pisan tos diangkeun abdi di keluarga Bapak. Hatur nuhun pisan sateacana. ngan bapak mah meureun eudeuh talat. Ngan bapak mah eudeuh
urang silih PHP-keun we ari betah di dieu mah sok ku bapak di dieu kan bapak mah minta hiji ulah nepikeun kapi omongin mun sakitu mah di bapak Mohon bapak mohon. Insyaallah amanahna ku abi dijalankeun. Tah Sep atuh Cuk Asep geura ibak heula tah ieu acukna sawiosnya da sakieu ayana wiosnya acuk ieu Mohon sawios. nyajuk atuh Asep ieu heula ibak teu dipu wc-na sok bersih lah terus bebersih gerak tuang ayahna we ayah itu ge bagi bapak uang sareng gulu asin cengek dicekrokan tah tek lah tuh cengek nama ayam jing kira kacai doang zaman dulu teh nyaman lamun dedek diri lagi cicing belah dika mararane duaan misi bebaturan era maneh teh era ada anak bapak bebaturan dengan bapak besar wah maneh seumpama di kulungan batur hade dan bapak mutik makanya mulai ayeuna tingkat bisa ujang bisa kayak abi bade ngadamal kapal dia di orang rencana menang atau eta babaturan ujang cek asana aya trik-trik segeblek kasan itu kudu halus-halus bapak insya Allah mungkin kami original sih abdi weh ngawas nyake orang itu sareng rencana orang keureuh weh kedua kita belas bapak mah ari mantuan ku harta ibarat sakieu dan paling meureun lamun marane da jemputkeun sok ku bapak udah dipetakeun sok ayeuna babaturan mah ayeuna teh sok kuat karunya apa tapi tadi bebenangan eta teh mulungan sekedik pak kawanana kemarin kita di teh untung anjeunna teh sabar tadi teh di jalan teh aya duaan budak santri anu pas pertama-tama nya ngabudal ke eta rongsokan tapi alhamdulillah anjeunna tiasa sabar tiasa tawakal anjeunna tah turutan eta teh babaturan kitu pek barengan kumaha pisahan tah oke bila mana waktuna ujang kacai ujang ngaji aja sok minta kan musik meuli ujang atuh ieu riki teh kapangiku bapak sugan jadi anak amin amin ampura bapak itu sababnya dan kanyaan bapak kahalang kekayaan Pak insya Allah baik kanu ngawurukan ngawas mana kan kayak ku Abdul orang ngawurukan di desa di dinten insya Allah tos lancar ku Abdul orang diacan nak ngawas ka mama ajengan ku bapak gitu saya itu babaturan udah geus kacain bisi lapareun tawaran dan saya aya kan biar tempo teh ari sanggup mah beak barengan bapak boga duit saeutik dipake gorengan kurang saeutik ewang ngariungnya muan Pak sakitu ge hatur nuhun sakitu ge katampi ku Asep assalamualaikum Waalaikumsalam atos cai teh Atas Pak. Hatur nuhun. bapak teh dia teh geus ngobrol jeung budak bapak teh
ising betang letok geus aya nambah bisi capek bisi naon lamun eudeuk tuang mah lampura asa meunang eueuh kan bapa bi boga riki saeutik aya gorengan kajeun saeutik ewang wayah nuhun bapak tesawios atur nuhun pisan ketampi pisan bapak kaya udah piringna eueuh bae geus tah da plastikna keneh ieu ge bieu urut bapak karek hiji sok bisa lalapan tah tuang eudeuh sare besi eudeuh ulin heuh depan ka mana tempatna sok bapak ditampi bapak sok jadi sarang itu deh Sekarang sok bapak lamun geus taruang bisi goler ulah ditu dengan wayah dan meledak bapak mah teu pasang lampu poe yang ke pareuman sing ke suku teu kacarai tapi lampuna di dieu set atasnya harusnya ayo atuh ayeuna kosongi sok urang beberes lah kanggo kulem tah eta je beres kita parkeun eta ke lampuna dengan dia nyejangnya gimana bapaknya tuh timun eueuh tapi langsung itu kieu wayah pun konsepnya tadi pun temen bisa serap sok ke lampu nama paru bisa serap pada sarare kasih kulem mah bapak itu sawios kiring bobok sok jangan tepat nak kieu ngumpul kuratenya siap ampun tadi saajaan lagi saya simbut-simbut aja lagi keayaan ampun ayam sok bobo ini kan sungguh berjamaah nuhun tesawios duh nuhun pisan terus biasa ditempatkeun di nu layak nuhun pisan ayo ayeuna mah urang pun